Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Danget ayeuna Ibu bade ngajelaskeun atawa medharkeun ngeunaan kalimah aktif jeung pasif atawa miwanoh kalimah aktif jeung pasif. Miwanoh teh naon cenah? Hayu urang kenalan atau mengenali kalimah aktif jeung pasif dina basa Sunda. Istilahna sarua nya jeung basa Indonesia nyaeta kalimah aktif jeung pasif, kalimat aktif dan kalimat pasif. Titenan kalimah ieu dihandap di dieu aya conto kalimah. Aya nu kahiji, emak beut nyakolakeun abdi. Kalimat dua atau kalimah dua, abdi beut disakolakeun ku emak. Tah, aya perbedaan kan barudak? Nya, hayu urang analisis. Tadi yang kalimat hiji nyaeta emak beut nyakolakeun abdi. Tas di kalimah kahiji teh nu eta kaasup kana kalimah aktif. Nah cenah lantaran si jejer atawa subjek dina basa Indonesia mangrupa kecap barang nyaeta si emak anu jadi palaku. Ari caritaan atawa cekna dina basa Indonesia disebut predikat nyaeta prasa pagawean aktif beut nyakolakeun. Jeung udagan atau wauna dina bahasa Indonesia disebut objekna mangrupa kecap sulur abdi jadi pangrandap teh nu mengalami atau yang mengalami. Tah kalimat dua tadi aya abdi beut disakolakeun ku emak. Tah nu kalimah dua ieu teh kaasup kana kalimah pasif. Nah cenah lantaran jejerna, naon jejer teh tadinya eta subjekna mangrupa kecap barang nyaeta si abdi. Sedangkan ari cekna atau caritaanana mun dina basa Indonesia mah predikat nyaeta prasa pagawean pasif beut disakolakeun. Jeung udagan atawa objekna nyaeta si emak anu jadi palaku. Bisa ditinggalinya perbedaanana antara kalimah aktif jeung pasif tadi. Nu kahiji mah abdi disakolakeun ku emak, nu kadua mah emak beut nyakolakeun abdi. Tah, ciri utama keur ngabedakeun kalimah aktif atawa pasif bisa dititenan, bisa diperhatikeun tina kecap anu dipake atau anu digunakeun. Biasana dina kalimah aktif sok dicirian ku kecap di rarangkenan hareup n atau nasal. Di rarangkenan hareup teh mun basa Indonesiana imbuhan awalan n atau nasal saperti maca nu asalna tina baca, meuli asalna tina beuli nya, terus nyakolakeun asalna sakolakeun jeung saterusna. Sedangkan kalimah pasif mah sok dicirian ku kecap nu dirarangkenan hareup di nya atawa awalan di. Contona kumaha cenah? Nya dipacok asalna tina pacok gitu kan ya. Terusan dibere asalna tina kecap bere. Terus di dia aya dipangmeulikeun. Tah lamun dipangmeulikeun mah aya rarangkeun hareup di jeung rarangkeun tukang keun jeung saterusna. Eta kaasup kana kalimah pasif. Tah lamun kalimah aktif dirobah jadi kalimah pasif, ilaharna atau biasana sok kaciri aya sawatara hal dihandap ieu. Hayu urang tataan hiji-hiji. Nu kahiji, jejer atawa subjek dina kalimah aktif bakal robah jadi udagan atawa objek dina kalimah pasif. Nu kadua, udagan atawa objek dina kalimah aktif bakal robah jadi jejer atawa subjek dina kalimah pasif. Sedangkan nu katilu, kecap pagawean caritaan nu ngabogaan rarangkeun hareup nasal atawa rarangkeun hareup nasal jeung rarangkeun tukang keun dina kalimah aktif bakal robah jadi kecap pagawean nu ngabogaan rarangkeun hareup di atawa rarangkeun hareup di jeung rarangkeun tukang keun. Tah etanya barudak lamun kalimah aktif dirobah jadi kalimah pasif, hal-hal nu kawas tadi bakal kapanggih. Kadenya nu kahiji tadi kumaha cenah? Jadi jejer dina kalimah aktif bakal jadi objek dina kalimah pasif. Terusan objek dina kalimah aktif bakal jadi subjek dina kalimah pasif.
Kecap pagawean caritaan ngabogaan rarangken nasal atawa nasal jengkeun dina kalimah aktif bakal robah jadi kecap pagawean ngabogaan rarangken di atawa dikeun. Kitu deui sabalikna upama kalimah pasif dirubah karena kalimah aktif nya, tilu hal tadi bakal kapanggih, tapi anu jejer jadi udagan sabalikna nu udagan jadi jejer tah kitunya. Tah titenan bagan ieu dihandap atau perhatikeun bagan ieu dihandapnya barudak kanggo leuwih jelasna kalimah aktif jeung kalimah pasif. Tadi masih kena contohna nu kalimah hiji emak bet nyakolakeun abdi eta kalimah aktif. Terusan abdi bet disakolakeun ku emak eta kalimah pasif. Kalimah hiji disebut kalimah aktif sabab ngabogaan ciri-ciri tina kalimah aktif. Naon cenah cirina teh? Nyaeta aya kecap nu dirarangkenan hareup nasal. Nyata nyakolakeun asalna tina kecap sakola nya. Sedengkeun nu kadua kaasup kana kalimah pasif. Nah cenah sabab aya cirina. Naon cirina teh? Nyaeta aya kecap anu dirarangkenan hareup di. Nyaeta lamun tadi dina kalimah aktif mah nyakolakeun aya nasal, sedengkeun dina kalimah pasif mah jadi rarangken dijengkeun nyaeta disakolakeun nu asalna tina kecap sakola. Tah tadi emak bet nyakolakeun abdi kaasup kana kalimah aktif, sedengkeun abdi bet disakolakeun ku emak kaasup kana kalimah pasif. Tah barudak mung sakitu, hapunten seueur kalepatan kakirangan. Mugia aya manfaatna. Hatur nuhun, sampurasun.